Kudu gawe. Kudu gawe. Heeh. Padahal mah ku aing tadi buruhan ieu. Sabar haburungna sah. Ek naon sia kitu? Ya ai ka harti mah aing ge daek sal. Cepeding nepi ka asar. Jadi sal, Jadi naon? aing gawe di dieu. Sia bisa kitu gawe naon sia? Nya bisa tuh aing teh lama di Bekasi goblok lila. Naon? Jualan cilok goblok. Iya. Bener sia gawe. Bener sal. Sok tanya nama tuh pindah-pindah ke nang bata ka dieu ya. Ka dieu. Ka dieu. Oke, dah sia mal bisa mopok malin. Ya heuh atuh kudu aya nu sia mah dieu. udah minahkeun bata terus bener-benerkeun awi nya. Heeh. Sok we nya. Heeh siap. Cepeding nepi ka asar. Siap. Heeh. Sok we lah. Sing gesit teh gawena lah. Heeh. Aing ka dieu heula nya. Sok. Ka warung heula Bang meuli geutis. Heeh. Heeh. Yaudah, tuh. Alhamdulillah. Aya merenjang isupulin. Jawab kene kana anggeus. Duit geus beak manten. Hah, kapaksa nu digarawe teh dieureunkeun heula. Nah, eta si Oding keur naon? Bata aing di jalan. Ding. Bah. Tes di mana? Iya, tadi kayak orang mah di tukang. Nah, kenaon di tukang atuh. Nah, yang disebutkan bangsat. Jadi, aduh, aing digawe dieureunkeun maneh bebantu ka urang, Ding. Naon pisan atuh heueuh ieu teh. Nah, bebantu naon? Kan tadi ge aing geus angkutan tuh, nu itu sabare. Ya kan kayak hiji ka ditu tong di dieu, Ding. Saing manek bantuan mah. Nah, bantuan naon da aing keur buburu. Buburu naon di mana maksudnya? Sanu muruhan mana pan ieu mah batan aing ieu teh imah aing mah tak teu dianggeuskeun ge aing teh sok ngaku-ngaku. Aing sia aing mane buburu ka saha cenah teh? Kasih. Tah kan ieu teh dijikeun ieu. Ulah sok ngaku-ngaku da ieu mah pagawean aing. Pagawean aing kumaha kan ieu teh imah aing. Ku sia tanyakeun ka Iroh. Ieu teh imah aing sia. Suker dibangun ieu. Heeh. Ku aing diangkeun heula nu digarawe teh sabab aing beakeun modal. Patak wae diangkutan bata teh kusorangan, daun nu digawena. Ai maneh sugar aing teh mantuan. Teu sudi teuing aing kudu mantuan ai teh di buruhan mah. Kunyuk. Ai sugan aing bata aing di unjalan teh. Ai sia di buburu ka saha pan ieu mah nu aing? Si Isal. Si Isal. Yung si Isal mah imah lagi di ditu dikawalin ai sia. Ujug-ujug. Maneh tadi panggil jeung si Isal. Si Isal di dieu keur hulang-hulang. Pagawe eueuh cenah. Aya nu ka ditu aya nu ka dieu cenah. Keur aya kaperluan. Geus cai teh ku aing. Ih, pogo si Isal teh. Sigana mah neangan aing tadi teh manehna minta gawe kamari ge. Pan aing teh, ieu ge dieureunnan heula da banyak duit sia teh beakeun modal. Goblok si Isal ngagawean eta mah ka maneh Oding. Buru angkutan sia. Aduh. Buru bantuan. Lah, najis aing babantu hungkul mah. Mun kitu aya buruhan aing karek daek. Sudi teuing aing kudu gratis. Dasar si Saroding.